pagawean anu resipona kada bisa menyai duaan. Sadajan eta mayana duaan ngikakeun janji satia. Geus 5 tahun teh kabayan balik ka kampung, tapi na itu mah teu kunaon ya. Kieu caritana. Nyokap. Ya, kabayan kuih bawa ini khusus ke nyokap. Naon ari maneh teh? Ibu disebut make up. Sama nenya aku nya kabayan. Pas yang ngora teh ambu tara make up. Anda geus geulis di baheula mah panggeulisna sakam. Ais abu mah mahiwal teh make up lain nyokap. Artina teh emak. Tapi begitu. Ah maneh mah kabayan. Dina kampung ieu mah manang hati basa nu kadaritu. Sok geus istirahat. Burung ganti pina aku bade nonton dasok. Yang geus atuh abdi bade ka ngikeun heula. Itu. Yeuh kabayan. Itu teh can balik di Jakarta. Mainnya abu. Ya Allah kabayan. Bener. Iraha aku pernah ngabohong. Cipe sampeun teh mana? Aya teh. Yang geus atuh kabayan bade ka kamar heula bade istirahat. Buat kabayan nyaeta cenah jenana datang ka ieu mah si kabayan. Nu alasanna hayang katepang di si kabayan. Padahal mah ku sabab si kabayan suga TV anyar. Janten mainan tiasa nonton TV gratis di ieu mah si kabayan. Buset. TV eta. Assalamualaikum. Kabayan. Kabayan. Sabar. Waalaikumsalam. Ambu. Kabayan aya? Aya sok leber. Asik. Udah korok. Ya, kabayan aku balik ka eta. Nambun. Kabayan gaya lah. Enak jadi rantai. Buka TV gede. Ayo orang nonton TV. Pada orang kayak apa, mana kalian teh rek nonton TV anyar urang mah. Kabayan maneh mah nya wae lihat abdi ka dieu sareng si Cenang teh bade lanjut TV anyar maneh. Yang geus tau we main malah aja orang mah ieu. Mun atuh ari kitu mah. Sok atuh cetrekeun TV-na. Hitamnya. Mana? Nya eta mah hitam, tapi nah beda. Nambah beulis wae atuh. Mana? Benernya eta nya itu. Tapi kumaha ngaran bisa bacinya. Kabayan maneh mah karena geus jadi artis, menyatu ngaran itu ganti ku leuwih keren. Nya, kita udah ganti ngaran meureun. Oh, benernya. Kumaha carana urang ngisunya itu ke Jakarta nya. Atas tiwana keur malikir aya hiji iklan di TV sakirana tiasa nungan maranehna. Iklan naon eta hayu urang tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi reporter ISIS, reporter itu jeung eksis. Arajin hayang jadi artis. Hayang terkenal di seluruh Jakarta ya. Hayu orang iringan, audisi boyband di Jakarta dijamin anjeun bakal terkenal. Hayu engkang iringan. Wah, beneran pisan. Cenang, Nana, ayo orang ke Jakarta nyusun itu. Asik jadi artis. Aneh mah. Demi luar sobat. Kuring 1 cuk. Gas. Kabayan. Asik jadi artis. Resis 1000 jeung eksis. Urang pisan. Berapa kali ya?
mana teh langsung ngadatangan tempat audisi boyband. Ambu anu teu sabar bade ningali anakna tampil di TV, yuk dihareukeun TV. Aduh, mananya si Kabayan teh? Ambu teh geus sabar. Mana sih si Ambu teh? Si Kabayan teh. Aya oge si Kabayan teh. Ambu bade ningali Perkenalkan saha lanjut. Perkenalkan Wastafun David gini. Wasta Abdi Kevin. Nami Abdi Cece. Ini Cece, kurang ngisi nanang geus alus karena David jeung Kevin. Ai maneh Cece, pamain dasar. Kurang teh lieur, nu aya 2 tahun teh ngan ngaran Cece full Kabayan. Ini lah. Lu penting mah, orang bisa di luar audisi ieu. Nah bener tak? Bener. Soalnya tuh tampilkan penampilan. Yuk, 1, 2, 3. Di dia ibu tos. Aduh, gini sih. Kabayan teh pengeng. Kunaon eta nya? Bade nya jahe. Jahe. Iya, Abu. Iya obat. Agen tereh kita mau gitu. Ada TV. Pusing sukses. Suara aku ngomong bisanya. Minum eh. Aben, buru minum. Jahe na, kayak bisa Lu bener apa menampilkan semua? Mah bener saja senang. Ayo nampilkan. Menang terus pesan salah menangna eta grup hot. Rese, komentator nanturkeun sapamenangna. Teu disangka-sangka kabayan. Cenah jeung nanang teh janten menang boyband terkenal. Anu ngaranna boyband hot. Kabayan akhirna patepang jeung Syarajin di hiji acara. Abdi bade naros, kunaon abdi anjeun ke Syarajin? Sabab abdi kan artis kasohornya. Jadi pertama minat tuh kudu cetar bahanna. Gitu. Ayeuna kumaha tanggapan anjeun kana boyband hot anu nembe tayang di TV tapi terus naik daun gitu. OMG, menurut abdi mah nya abdi tiada tandinganana jeung saha wae ge. Anjeun yakin. Insyaallah-nya abdi mah yakin sesuatu bisa. Nyantos artinya apa Bener. nya? Jadi nya Gitu nya. anjeun saha nya? Abdi mah salah cinta. Astagfirullah nya. Ih, eta mah kata-kata gurih tong diturutan atuh. Bener ieu mah nyi itu. Mana ada kagantos karena naon oge orang mah apal mana nyi itu. Ih, ini saha sih? Kampungan pisan. Ya itu sombong lah, enak harus jadi artis. Lebih kakak bobo gue meni poho. Hei, kamu tong sama bawa ngomong. Salajin artis anu kasohor. Piraku bawa kamu sih kan? Saya keterana. Kabayang. Terus lah orang lagi gitu lah
item teh papanggih jeung si Ayati. Teras manehna duaan teh paadu omongan ku sabab item datangna telat. Main luka berangan ya. Nya, kurang telat kunaon gitu. Mane mah, ari cenah terkenal tapi kamu berangan cangor mane mah. Namukeun nya, kurang telat teh lain pamelesot. Sabab aya acara ti lain dong. Terserah lah, ieu sabenerna teuing. Jasad ngelong. Host teh keur latihan sareng koreograferna, tapi kabayan teu bener latihanna. Kusabab mikiran wae si item. Jabani koreograferna teh galak. Mulai latihan 1, 2, 3, mulai. David, aing maneh ti tadi kunaon teu bener wae. Ampura bukorek. Koreografer lain korek. Kumin mane pinter. Bagus Pak, lanjutkan latihanna, Guru. Ayo. Mohon, Bu. Sering salatihanna kabayan katepang jeung si Ayanti. David di mana? Di tempat latihan. Aduh, beri David wae ditanya. Urang jeung sinatun teh ditanya. Ya sarua wae udah ada David ge. Ayati, itu mana ngisi anak, Kak? Tuh, ayeuna mah kuring geus jomblo. Ada yang sedang lebih duri, atuh. Si maneh. Hei, kita. Excuse ribut. Ayo orang balik. Dipainin nih Ayati. Panggih jeung si kabayan, aya kita langsung bogo ka si kabayan. Teras aya kita hadeukeun oleh si kabayan. Sia lajin teh cemburu, kumaha lanjutan caritana urang tinggal adegan ieu nya. Ayati, David, sadar-sadar aya naon nya ieu teh? Bener naon? Bener tadi naras ya. Atau Ayati teh sareng David lagi cakepnya. Itu orang yang Ayati mah sakit ngumpul. Yakin lu? Ih, bener. David jeung Ayati teh mah ada rencana kumpul. Salah maneh sorangan, kunaon ngali masih David di baheula. Bener. Ges kamu. Terus kamu ribut. Ayeuna Ayati balik di urang mobil. Ayo. Mana? Bolong didinya. Maneh mah di papa terkenal tapi teu ngerti paribasa. Cih. Tong sok jadi jelema teh. Sakumaha oge, David mah bakal nyolok ka salacing salami-lamina. Kamu eta. Cih. Sanggeus kejadian eta, kabayan langsung nelpon Syaracin. Dina telepon eta teh kabayan ngomel-ngomel ka Syaracin. Geus puguh juga boruto. Aku di diana ke boruto. Tapi dia ngomong baca. Halo, naon kabayan? Nomor urang. Bang, Aing maneh teh kunaon? Omel-omel ka Ayati. Cemburunya. mendingan pisan. Saha mungkin lu cemburu. Kan urang jeung Ayati tulisan urang. Mending sopikan. Syaracin teh nyadar, lamun ayeuna teh masih bogoh ka kabayan. Teras isukana Syaracin boga inisiatif, nyampeurkeun kabayan
Oh nya, masih berlibat kan ya? Pusaka induk. Keur itu kan ada yang mustadanu lamun misalnya pemajikan ieu nanti udah sangka salaki. Tahun kamari urang kitu balik turun gede dosa kasih abi. Nah, kata nih, kan orang kenal. Terus akhirnya kumaha lanjutanna? Isukna kita ngirim ulang ke desa Tepugu jeung si